Wah, nah yuk. Wah, beleduk ya, beleduk. Terus, ayo kita. Ayo. Kita itu kan dia. Terus, ayo mah. Beleduk ya, beleduk gerak. Yuk, ayo. Kita turun aja sih, ngebeleduk baik. Terus, aku ini. Kita iya nata. Tanah. Nah, ini keren heh. Nuhunnya kan Didi? Ayahku itu ulin dah. Bete aing. Adi. Satu. Oh, ini udah dipasangkan kan ini? Oh. Teknik mesin yang gawe halus. Pinter aja nih gini. Isukan membuka konter. Wow. Ngajrok ya gini jika londok. Untung si tata anak madaspan. Ih kaget ih. Atunya boga dedelan teu. Atunya aneh teu boga dedelan. Tapi ngari mata aing opat kieu. Teteh ka mana emang na? Rek sopik aing seberang ih. Awas awas ih. Atuh teteh benu awas da motorna berat eta. Ya Allah ieu aing mah budak. Astagfirullahaladzim. Ya awas teh ka dia. Aing mah. Awe we. Oh, oh my god, kita bujurna gumplang gempon gitu, siga baskom. Ayan ah, saya samper di bawah. Capek, panas. Coba ieu budak berat teuing atuh ieu anak gorila suganya. Indungna sebagai anak gorila kitu deh. Kubu beng geurana heula. Ganeng ih, sia babaung bae aduh aing mah pusing. Coba panas deui deh. Indungna kandinya lila-lila teuing indungna. Ampun. Cicing atuh tong ya Allah. Ganeng bae, cirik bae. Neng, naon? Neng teh tadi di detik guru bas jarang alin. Oh. Enong sih nuturkeun ih. Ih cunihil kitu ih yang miris sih. Kendil. Cunihil ih. Kutil ih. Biasa Neng, hereuy ama urang lawih caket we. Neng tos di mana sih tadi? Tas eta ngasuh budak teh budak gorila ih ganeng bae nyaho. Budak gorila? Oh, eta juga teu ngoet. Tadi urang ngek dikegel. Oh. Beuna ge ata dan ka mana sih buru-buru teuing ih? Kuliah Neng ama buru-buru teh. Tos siang ieu. Oh, kuliah di mana di? Aya di perusahaan Pasir Katilu, Universitas Pasir Katilu. Ama kuliah sareng usaha ayeuna. Terus ayeuna tos aya boga pagawean kitu. Perusahaan ageng alhamdulillah karena beras swasta. Perusahaan serangan gitu. Wow. Bego-bego kuliah euy. Mantep ieu jam malam mingguan. Urang ge pernah kuliah sih, Bang. Kuliah? Tapi berhubung aya Covid teh kitu, jadi nate diliburkeun. Sih sami abi ge ayeuna mah berhubung aya Covid kieu kuliah teh. Biasana urang mahasiswa diajar ku dosen teh. Ayeuna mah dosenna kurang diajaran di imahna. Kabar ge kurang digebugan eta. Dosenna mah kuliahna jurusan kana tukang pukul sugan galak geuning Neng. Atuh da dosenna teh cunihil kitu ih, masa susu urang dicuwel-cuwel bujur di kepukan teh kitu. Ya tuh kitu mah. Tuh eta mah guruna ge guru eta guru bokep beureun urang mah disi. Alhamdulillah ya ayeuna wira swasta usaha ayeuna keur halus keur naik melonjak-lonjakna kajen keur pandemi kieu ge. Akhir-akhir milu atuh ka tempat usaha
sayangnya. Nya, engke tuh dicanda ku sugan we aya soangna sinas disorodokeun ku neng ge. Leuwih nyungclok teh yang wadukna. Ini kan milu ka ditu, geuning dibawa ka dieu. Oh, gitu. Heeh. Nama Tadi tuh bonceng. bonceng. Katunya, lamun misalkan hari ini kuat dicandaknya. Ira janjiana. Oke, jalan-jalan mah tenang jeung AA. Kira-kira tahun 2027 teh. Tapi ke mah ganti motorna lu eta. Aduh, Neng, ya Allah, sebuah lajim ke Petar Geluduk. Neng hayang meternan, ya, Honda FU. Ayo Honda FU. Eta mah masih nate nonggeng kitu kena susieuna kana eta. Ngantos ke anya da kanu peminim bae, ya Maha Supra X tenang. Masuk ra. Bising embung kahujanan, hayang rada ieu. Mitsubishi J serek. Napa jaya dah? Aduh, kelerana Neng. Atuh kajeun teh kapan mi ieu amin naon mi romantis kapan aya mah geus zamanna teh zamanna bajai kitu ke urang di tukang teh bisa mesra-mesraan kitu airina motor kitu mah ngerakeun. Neng sing figurimpal disuruduk hulu ti heula. Kumaha mun pateu bantal kena entong eueuh urun Neng. Aduh, body geus kitu bising. Bising Neng awakna siga bajai kadeleng kereta. Atunya. Terus itu iraha ayeuna jalan iraha. Ada tahun 2027 nya. Hah? Tapi ngomong-ngomong kayak lah ya orang. Ngomong ngalir ngidur luhur handap Neng ngamina saha? Oh, kenalan atuh. Noni. Noni Wirya. Noni. Nih. Neng pas ngamam balsam juga Neng. Henteu gampang eta racun beurit. Gelis-gelis. Lalu nambah ulah gede gitu nih. Ih, racun beurit bae ulah gede ih. Sudah. Heeh, tadi di ditu soalna neng mah lamun teu ngamam racun beurit teh siga zaman edan. Ngomong eta budak saha Neng geuning cicing wae budak teh solehnya modar sugan. Jadi kapan neng teh sa ieu teh non kuliahna teh di jurusan kedokteran A. Jadi berhubung itu anak tetangga nengnya. Jadi dipakai yang praktek baik itu. Jadi supaya neng teh menjiwai gitu teh supaya teh lulus. Kami gaduh chemistry dina perawatan anak itunya. Nuhun, Berarti Neng mah spesialis melahirkan oge biasanya. Iya tuh biasa eta mah dan neng mah pan pongpes. Oh, maksudnya amun aya nu bersalin ka Neng kitu diurusan biasa. Oh, lamun kitu bisa heeh. Tetapi ieu ibu dak ge urang mah sebenarnya mah risih nyaho. Gandeng bae, ceurik bae, junggut teh carawak bae teh jabat sarihungan. Oh, bayi bajang Neng kitu mah. Ih, sembarangan emang gerandong. Ih, lain eta mah anak gorila, da indung lagi siga gorila nyaho ih. Heueuh galak deui jabak koret ih risih aing. Perkawinan yang sangat anehnya Neng. Heeh. Atuh kan mun misalkeun munding abade bersalin mah kuning bisa diurusannya munding Bisa. sing munding ngajuru teh kan Neng bisa. Mun rek ge bisa ke ku eta na enak urang dipake eta teh jang ulang tahun bos. Baru Neng iya. Lain bos maksudna teh tetangga. Kan rek eta rek ulang tahunan kitu kurang rek pake kado kita mundingna teh. Oh, nya bisa. Bisa teh alus urangnya. Age enak. Siga mah plaka cang anu di Meksiko di ilikan ya. Wow. Tadi buru-buru teh mohon. Jauh ting Ih, di ditu mah keur maju, Neng. ngomong-ngomong ayeung boga rubian can sih ke rubiana nyewot gerak ka urang. Neng, tinggal lihat tuh itu tampangan kieu. Manya boga rubiah katempo masih 17 tahun kieu. Bener. Banget sih boga KTP-na. KTP nuju ieu, nuju diperbanyak. Soalnya loba nu nuhunkeun KTP. Tapi eta ieu tumor ta eta si komedo eta hideung. Iya. Iya teh. Mun urang mah kerak bulan gerhana. Jadi nempel di dia kerak bulan gerhana Neng. Jadi kerorokna keur dina jero kandungan teh. Heeh. Keur aya bulan gerhana mamaha teh teu nyamulina handapeun sosompang jadi kasamagahaan. Pantesan eta juga tumor, bukan neng mah tumor gitu teh. Samagaha, korban samagaha. Ih, jaba eta budak kan neng bae ya Allah ih, susuan geura boga susu lagi. Ama. Susuna hiji-hiji bae gila air ulah. Nu ama mal bener. Risi nyawa eta gejrik bae ya Allah ih. Neng mau kitu atuh kan. Oh, Perlu kasih sayang atuh baru perawat. Po. Tapi dah ieu mah neng mah sok emosian teh sok darah tinggi, komo ayeuna keur ieu PMN. Neng ka seueuran teh Mama Marus meureun. Marus. Naon sih? Ih, rapi. Oh, geuti embe. Tah, Ih, ke level tuh ini kitu mah. Darah tinggi. Kela ieu siga nelpon neng. Sok angkat dulu. Oh, papi neng. Wuih. Jalannya. Oh, terus mesaknya kena. Tadi teh neng teh supek met eta naon mesen helikopter kena dipangmelikeun. Halo, Pi. Ya keur ngobrol. Oh, terus meser.
Oh, mohon atuh mohon. Mungkin saya kata kewi, saya kedeng deh keur ngobrol. Masalah nyapinya. Ih, nggak ganggu baik, papi. Udah. Tah, helikopterna anu ukuran sakumaha sagede ember cet. Sagede lapangan Lebak eta, Lebak Wangi. Gede pokoknya. Bapak urang ge ieu non pengusaha nyaho, pengusaha toge, pengusaha belentuk. Belentuk. Eta belentuk di crispy enak teh. Ih, lain deui. Buka di ditu tuh di Australia teh. Henteu di Lebak Siu. Lebak Siu mah deket Tegal Gede. Henteu, lain deket eta, deket mana sih? Deket sawah Lamping sugan. Daneng mah tara milu soalna garatur. Nya caket Cibentangnya apa age? Neng mah gaulna ge di mall itu. Mall. Ya siwir ya. Wah, Kamu jangan parek weng di kalau bobohan. Iya baju saha deh. tadi kurang kerja. Karena saha? Iya, partner kerja. Partner Bos perusahaan. ya bos na. Iya, anehnya tinggal parek karena bobohan. Tadi Iya ada motor saha deh ya. Motor teh ya. Urang kan teh. Harus digiok di bawah geuning. Jarah. Untuk tuh kurang ada kerjanya. Hai ka mana? Iya bade aya panggilan darurat itu pimpinan. mah. Kirain nominasi 2 triliun. Aing ge bae kudu mayar teh geura. Bos teh mah ngapain geura tuh? Salah tuh. Gila. Goblok boga dunungan ka nyamper pisan aing keur mesra-mesrana jeung si Noni ya. Gimana? Tadi saya emang tadi sadis. Anak bawa orang tadi tanya kot pare kalau bobohan sing nih. Cenah ngaku-ngakuna cenah coba bongkar sama pengusaha gitu. Orang kulit pabrik orang teh. Pengusaha di deh naon? Rek nyampurkeun sewir ya. Henteu pasuna di dia kayak naon sih? Cangkul, langsung bae. Atuh ayeuna bos naon sih, bos naon? Pabrik, Jadi. Pabrik mana? pabrik pare tadi benguan teh. Oh, Emang neng gimana? Neng teh sebenarnya di Bandung cuman hayang ka dieu bae yang refreshing, hayang nyaho daerah Kuningan, cenah mah daerah Kuningan resep, asri, pemandanganna sejuk, makana neng teh ka dieu. Itu sakalian liburan gitu Iya, anak usaha anak. Teuing kita mah anak gorila juga nih, neng ge nang nimu. Ini bawa sih. Atuh da karunya di jalan. Oh, Jadi nanti kuneng teh dibawa bengges tapi udah lucu sih kajian huntuna sarihungan ge. Arek nempo nyium. Mami, kumaha sih? Ditelepon ku aing diangkat papi sugan aing papi sia. Iya sih om. teh ini. Paras. Alhamdulillah cager. Keur naon di dieu? Ceu kenal ka ieu kasih ayeuna. Kenal dapat neraing. Partner orang. Bisnis. Ada teh suster urang. Oh, baby sister. Urang. Ceu geuning nyawa ieu yang diding sih. Naon sih ah? Aing mah kumaha ieu ya Allah. Ayo teh, Tengok. situ kan. Heeh. Sebalik-balik sih itu susuhan buan. Hah? Udah kulis kieu disebut bayi gorila. Sia wan. Naon Red, sia poinnya. wan sia kain heeh. Ngomong sia. Teu ngomong naon ieu. Sia.